Bismillahirrahmanirrahim. Naon ari ngaran iman? Ari ngaran iman nyaeta tatikul qalbi bima jaa bihin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hartosna ngaku jeung narima ku hate kana perkara-perkara anu didugikeun ku junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah aya sabaraha ari syarat-syaratna iman, ari syarat-syaratna iman eta aya opat. Naon hiji-hijina nyaeta kahiji makrifat, kadua itian tegesna ngaku ku hate, katilu qabul tegesna narima ku hate kana perkara-perkara anu didugikeun ku junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaopat ikror kana dua kalimah syahadat kulisan. Naon ari ngaran makrifat? Ari ngaran makrifat nyaeta idrokun jajimun bihai sulaisak ma'autarududun muwafi kulli mafil waqi'i nasiun andalilin pangarti anu pasti nuteukena owah kingsir anu akur jeung buktina nu timbul tina alesan. Naha pangarti nu kumaha anu akur jeung buktina Allah teh nyaeta pangarti hate anu akur jeung pendapat Imam Abu Hasan al-Asy'ari jeung Imam Abu Mansur al-Maturidi nyaeta anu netepkeun ka Allah kasifatan ku sifat 20 anu wajibna 20 anu mustahilna jeung hiji anu wenangna anu dikumpulkeun dina ucapan wujud idam bako mulafatul lil hawadisi qiyamu binafsi wadaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayat samian basiron mutakaliman jeung saterusna. Naon ari paedana iman? Ari paedana iman nyaeta al khuludu fil jannah, hartosna langgeng di surga. Ta eta sadayana anu tos ditetepkeun ku ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah ulama nu kumaha anu dingaranan ulama ahli sunnah wal jamaah teh nyaeta ulama anu netepkeun dasar hukum syaratna tina Quran, tina hadis, tina ijma jeung qiyas mutabar. Nah ulama anu pangkat kumaha anu bisa netepkeun dasar hukum syaratna tina Quran, tina hadis, tina ijma jeung qiyas mutabar teh nyaeta ulama anu pangkat mujtahid. Nah aya sabaraha ulama anu pangkat mujtahid teh? Ari ulama anu pangkat mujtahid eta seueur ngan anu beunang diikuti eta aya opat.
nyaeta kahiji Imam Hanafi, kadua Imam Maliki, katilu Imam Syafi'i, kaopat Imam Ahmad Hambali. Nah ari tata cara beragama ahli sunnah wal jamaah teh turut ka saha? Eta turut ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina tata cara turut ka Kangjeng Nabi dina iman eta mengikuti paham Imam Abu Hasan Al As'ari jeung Imam Abu Mansur Al Maturidi. Dina hukum Islamna mengikuti paham salah sahiji madhab anu opat tea. Dina ihsana mengikuti paham Imam Abu Qasim Junaidi Al-Baghdadi jeung Imam Ghazali jeung Imam Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad.